Bapak Ibu pokok tadi. Sawer dulu ya. Oh, turun tepelin nu begat tepakan. Assalamualaikum, rada di Sukawening Garut ya, tepatnya di Kampung Babakan. Kita akan meliput pernikahan adat Sunda di Kampung Babakan Mariuk ya. Ieu disebutkeun dina pernikahan, ieu teh mangbuktikeun perkawis nu sakral. On margina bagi pernikahan mah syariat anu pangbuhunna cek Kamaludin. Geneng Fitri artosna syariat anu buhun teh magi anu pang pertama disyariatkeun ku Allah nu pangpayuna. Hari ini berada di Kampung Babakan Mariuk, Sukawening Garut ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas kesempatan, lepas kena kairang kaligahan, kali menuju perkawis anu saya dilajengkeun kana sahadat sarta jadidul iman urang sadaya dilajengkeun sholawat pas Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kayu. Sudah dia kan. Kontan itu namanya kontan. Nampit sambil nikah kontan nampi akan gitunya. Nah gitu. Nah gitunya begitu kontan. Kayak gitunya. Siap. Jadi kalau si anak kalau nampi pada niat di mana tadi niat bukan ya Kamaludin. Ya Kamaludin, akang nikahkeun ka anjeun ka adita gas akang anu namina Fitri Malati binti Bapak Lim almarhum kalawan nganggo akawin ku artos Rp100 dibayar kontan. Alhamdulillah lancar. Maya Masawir, Kabojo Abdi, Kuartos, Rp1 dibayar kontan, pamugi, jantung barokah, kanggo bojo abdi. Upami namut kira dibayar kayak pegang lah sebentar. Simpanlah di belakang. Ini simpan di pangkal. Aman kan? Pegang pinggang nak. Pinggang nak pegang. Payun-payun. Pegang pinggang nak. Pinggang tak ada cangkeng tak ada pinggang teh cangkeng. Dia pinggang teh cangkeng tak ada pinggang laku iya nah ieu mah teu meunang amak teh. Pegang umun-umunana. Nah, gitu nya. Payun-payun nah tong angang atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairoma jabaltaha alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarrima jabaltaha alaiha. Pegang sambil kecucan sok kecuk. Lamian. Sambil ngatosan Lami cing lami. Alhamdulillah wa syukurillah acara
akan berangkat Makassar. Begitu saya terima ke para sepuh hanya beda secara ramah-ramah tapi saya ini bari berkata selamat ke panganten ini anu nembe parpas istana mangga beda ke para sesepuh para ulama eta di antosnya sambil aya hidangan tahun teh sedikitnya mangga ke para tamu oke ke para sepuh tamu undangan di lingkungan setempat di antos ke subtinganana mangga alhamdulillah acara di kawit itu kita akhir para peserta kurang cukup wae ya acara cukup alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Ustaz diaturan.
kungkur Rempan petingan di petik batur Nganti ku karisi Sawer dulu ya. Ku hidup diturun pepelin turun abah ngaran dapat laki-laki ngamudina rumah tangga Masih ada lagi. Hade oi. itu kawan Ayah nenek kena sama dia awal gede atuh. Tapi bareng ngadekeun aja. Rek nyawer urut dengan cepatan. katen dina sanuhani Sep dedeting ya piulang tarima regepkeun ku sanubari kasep wiwit didiwuk panukeun kudu Deui. Bari awal dia aja cenah kanjut kunang acan kanjut kunang. Santai lagi dia we pur. Di awal gua haji anu batur geus soleh Nah, cepat. Garep. Masih ada lagi. diawurkeun heula atas saweran ieu kapayun asep kedah laki aduh kewajiban laksanakan gesan asep miruk mukti sama gening permen bungkul Mana gaya bebas deh, siap 1, 2